Wasabi'u jeung ari nomor katujuhna. Wasabi'u jeung ari nomor katujuhna qatlus soidi eta ngabunuh boboroan. Qatlus soidi eta ngabunuh boboroan. Al-barri nu bangsa darat itu soid. Al-barri nu bangsa darat itu soid. Nomor katujuhna nyaeta teu meunang ngabunuh boboroan. Boboroan teh nya sasatoan, sato nu bisa diboro. Al-barri anu bangsa darat itu soid. Al-maquli anu didahar. Al-maquli anu didahar. Al-maquli anu bisa didahar. Al-maquli anu bisa didahar. Nomor katujuhna teu meunang ayeuna ngabunuh nembak ngamuncit boboroan nu bangsa darat. Al-maquli nu bisa didahar. Hayam atawa naon teu meunang keur irom teu meunang boboroan. Auma atawa perkara. Auma atawa hewan fi aslihi eta tetep dina asalna itu ma. Bima aslihi eta tetep dina indukna itu ma. Dina indukna itu ma makulun eta anu meunang makulun ari anu meunang didahar. Makulun ari anu meunang didahar. Min wahsin tina binatang liar. Min wahsin tina binatang liar wa tairin jeung manuk. Wa tairin jeung manuk teu meunang. Wa yarumu jeung haram aidon deui naon soeduhu. Boboroanana itu soed. Wa yarumu jeung haram naon soeduhu aidon deui naon soeduhu boboroanana itu soed. Haram morokna oge haram. Wawadul yadi jeung nendeuna wawadul yadi jeung nenden leungeun. Wawadul yadi jeung nenden leungeun alai kana itu soed. Alai kana itu soed. Nya kitu deui nyabak boboroan oge teu kenging makaning seueur naon ayeuna japati dimakan. Kewe geus beres ihram, keur ihram mah teu kenging itu haram. Wa ta'arrudu jeung ngasongkeun. Wa ta'arrudu jeung ngasongkeun. Lijujihi kana bagian awakna itu soed. Wa ta'arrudu jeung ngasongkeun. Ngasongkeun ya Allah. Ngaganggu. Wa ta'arrudu jeung ngaganggu maksud dirinya. Wa ta'arrudu jeung ngaganggu. Wa ta'arrudu jeung ngaganggu lijujihi kana bagian awakna itu soed. Lijujihi kana bagian awakna itu soed. Model manuk maditka cabut buluna. Nah itu haram. Wa sya'rihi jeung bulu halusna itu soed. Wa sya'rihi jeung bulu halusna itu soed. Warisihi jeung bulu kasarna itu soed. Warisi jeung bulu kasarna itu soed. Wathaminu takatujuna haram boboroan. Wathaminu jeung ari nu kadalapanna. Wathaminu jeung ari nu kadalapanna akdu nikahi eta akad nikah. Haram akad nikah. Payarumu maka haram. Payarumu maka haram ala muhrimi kajamanu iram. Ala muhrimi kajamanu iram naon ayyakida. Naon ayyakida yen akad si muhrim. Naon ayyakida yen akad si muhrim. Anikah kana nikah. Anikah kana nikah linapsi pikeun dirina itu si muhrim. Linapsi pikeun dirina itu si muhrim au goiri atawa salianti itu nafsi. Au goiri atawa salianti nafsi. Eta manu kawina manehanana atanapi ngawinkeun batur atanapi jadi ngawinkeun anak. Teu meunang kawin jeung teu meunang ngawinkeun. Keur nalika ihram mah biwakalatin kalawan keur nalika ihram mun geus beres ihramna mah mangga di Arab nikah. Ai geus beres ihramna mah biwakalatin kalawan jadi wakil, biwakalatin kalawan sifat kewakilan teh jadi wakil, awilayatin atawa jadi wali. Awilayatin atawa jadi wali. Kawana ieu nu sajana Rufik? Di mana? Si Faisal kemana? Kemana? Wal asiru jeung watasi jeung ari nomor kasalapana. Watasi jeung ari nomor kasalapana alwatu eta WKWK min akilin tijami anu berakal. Min akilin tijami anu berakal alimin anu nyaho. Alimin anu nyaho bitarimi kana paharamanana. Nomor kasalapan haram ayeuna kitu-kituan bari nyaho kana haramna keur ihram mah. Sakalian keur ihram mah geus beres ihram baru mios tenan naon. Sawaun ari hukum eta nu sarua. Sawaun ari hukum eta nu sarua. Jama'ana jima itu si muhrim. Jamaah eta jima itu si muhrim fi hajjin dina mung haji. Fi
haji dina haji au umratin atau dina umroh. Pikot pikubulin dina palawangan payun, pikubulin dina palawangan payun, au duburin atau palawangan pengker, au duburin atau palawan pengker. Mindakarin tilalaki, au ungsa atau ati awewe, jauh jatin jauh jatin ti istri, au mamlukatin atau amat anu dipimilik, au mamlukatin atau amat anu dipimilik. Aw ajnabiyatin atawa dengan atawa misalkan wajah itu wah ada cewek Libanon nih, itu kan batur lain istri lain amat kalau digarap tekenging. Wal asiru jeung ari nomor ke-10 na wal asiru jeung ke-10 na al mubasyaratu eta pantel kulit, pima dina bagian awak, dunal parji tetap itu masalianti parji, tetap masalianti parji. Kalam sinari contohna tetap sapertoskeun nyabak, wakublatin jeung nyium, teu meunang nyabak teu meunang nyium. Bisyawatin kalawan make syahwat, birahi syahwat, birahi ama bigori syahwatin. Anapun kalawan teu make syahwat, ama bigori syahwatin anapun kalawan teu make syahwat palayarum maka teu haram. Itu mubasyarahnya. Tekenging nyium nyabak bari make syahwat itu matak ayeuna haram, matak jadi haram hajina. Wapi jami dalika jeung eta tetep dina sakabehna itu muharramat. Wapi jami dalika jeung eta tetep dina sakabehna itu muharramat. Ayal muharramat tegas nama pirang-pirang nu diharamkeun. Asabiqati anu ti heula itu muharramat. Al fidyatu ari mayar fidyah, ayal fidyatu ari mayar fidyah. Ari fidyah teh harusna tebusan. Maka lamun misalkan urang ngalanggar kana 10 paharaman haji nu bieu, paharaman ihram nu bieu, maka itu harus membayar ya tebusan. Naon wae urang papai, hiji make pakaian anu dijahit, kedua nutupan mastaka jang lalaki, nutupan wajah jang awew, katilu haram nyisiran, kaopatna haram nyukuran, kalimana haram nektek makuku, kagenepna haram ngitan, katujuh nu bieu haram boboroan, kadalapan haram ayeuna akad nikah, bade nikah manehanana tanapi nikahkeun batur, kasalapanana haram wati, kasapuluna haram ayeuna cubak-cabak kalawan make syahwat. Tah lamun ngalaksanakeun anu neme maka wajib membayar fidyah. Wasayati jeung tereh bakal datang naon bayanwa penjelasanana itu fidyah, wal jima'u jeung ari jima, al madkurun dicaritakeun itu jima, tafsudu eta ruksak bihi kusabab itu jima, naon al umratu umroh, al mufradatu anu dipencilkeun itu umroh, umroh sendiri. Amalati anapun ari umroh, pidimni hajin tetap alati dina persimpanan haji, ibadah haji, ma'kironin sarta haji kiron, pikironin dina haji kiron teh umrohna di sakaliguskeun dina ibadah haji. Faya makari itu alati tabiatun eta anu anut lahu pikeun itu haji, naon nasihatan sahna wa pasadan jeung ruksakna. Jadi kumaha mun hajina ruksak jeung hajina sah, maka umrahna ge ruksak atana pisah. Wa amal jima'u jeung anapun ari jima, payupsidu maka eta ngaruksak itu jima, al haja kana mun ngahaji, qabla tahallul dina sata acana tahallul, qabla tahallulil awali dina sata acana tahallul anu kahiji,
ba'da wukufi dina sabada wukuf ba'da wukufi dina sabada wukuf au qabla wa tawadina sata'acan wukuf au qabla wa tawadina sata'acan wukuf amma ba'da tahalluli anapun dina sabada na tahallul amma ba'da tahalluli anapun di masa dana bercukur al awali anu kahiji walayub sidu maka tengah ruksak palayap sudu maka eta teruksak itu haji palayap sudu maka terusak itu haji ila akdan nikahi kecuali akad nikah ila akdan nikahi kecuali akad nikah painau karena saya kosna itu akdun nikah painau karena saya kosna itu akdun nikah layan akidu eta teu sah itu akdun nikah layan akidu eta teu sah itu akdun nikah walayub sidu jeung tengah ruksak itu walayub sidu jeung tengah ruksak walayub sidu jeung tengah ruksak kana haji kana haji na ilal watu angin naon wati ilal watu angin naon wati pil parji kana parji akad nikah teh haram hukumna ketika ihram maka teu sah akadna contoh ada nih ayeuna di ditu kalah mendak jodoh misalkan orang Arabnya mendak jodoh orang Arab langsung nikah di ditu ngan nikah teh pas ihram lain geus beres Islam atana sama ihram padahal mah ihram heula kerangkaian ihram gitu kerangkaian ihram nikah nah maka nikah teh teu sah berarti jinah we hah kata ditumpakan langsung di ditu ku ada nih teh jinah we gitu ku ayeuna kuwati na teh ku nikahna mah teu jadi ruksak ibadah haji tapi kuwatina engkena bakal ayeuna ngaruksak karena ibadah haji terus ayeuna jimana ada nih itu naon jinah hukumna sabab naon nikahna teu sah matak teu kenging kewe geus beres ihramna ke geus beres sangi geus beres tahalul kakarek nikah geus beres di ditu nikah teh naon ngan asal geus beres rangkaian ieu na ibadah haji na anu wajibna bila fil mubasyarati kalawan berbeda jeung pantel kulit bila fil mubasyarati kalawan berbeda jeung pantel kulit bigoiril parji dina salianti parji bigoiril parji dina salianti parji lamun beda jeung pantel kulit paina maka saya kosna itu mubasyarah paina karena saya kosna itu mubasyarah latub sidu etan teu ngaruksak itu mubasyarah latub sidu eta teu ngaruksak itu mubasyarah ukana itu haji ukana itu haji jadi paharaman anu neme aya nu ngaruksak haji aya nu henteu ruksak ibadah hajina artina teu sah lamun ruksak mah lamun nah nu tina nu 10 anu neme teh nu nomor kasalapan anu ngaruksak teh nyaeta jima lamun jima nya haram dilakukeunana nya ibadah hajina ruksak kudu balikan deui tapi lamun ayeuna boboroan nu sajana nya terus akad nikah terus naon di nu sajana pokona menyisiran nutupan terus nganggo sesengitan itu mah teu ngaruksak kana haji cuman haram mungkul dilakukan tapi haji nama tetap naon tetap sahangan wajib engke mayar naon fidyah anapun ku jima mah langsung otomatis ruksak haji nah hartosna kudu balikan deui tahun hareup hajina teu jadi we uih teh teu jadi haji dani gitu uih teh anger we ada nih gitu da teu sa dalam jima mah tah nu salianti jima mah itu hanya haram mungkul tapi teu ngaruksak kana ibadah haji mana di ieu teh walayah ruju jeung ulah keluar sal muhrimu jamanu ihram minhu tina itu haji bil pasadi kusabab gawe ruksak lamun geus ayeuna geus gawe ruksak maka teruskeun ibadah haji nama wayahna bal yajibu balik tawajib alai kaitu si muhrim naon al mudiyu neruskeun pipasidihi dina ruksakna itu si muhrim teruskeun we misalkan tas jima ibadah harinya ulah jadi beres we teu kenging tapi teruskeun sampekeun kaberes ibadah hajina mah wasakoto jeung gugur fi ba'din nusaidina sapalina pirang-pirang salinan matan naon qauluhu dauhan ki musannif naon qauluhu dauhan ki musannif fi fasidihi tegas nama lafad fi fasidihi ayeun nusuki tegas nama ibadah haji min nusuki tegas nama ibadah
min hajin tina haji au umratin atawa tina umroh biaya tia gambaran yen ngalakonan si muhrim biaya tia gambaran yen ngalakonan si muhrim bibaqiyati amalihi kana sasana pirang-pirang pagaweanana itu si muhrim bibaqiyati amalihi kana sasana pirang-pirang pagaweanana itu si muhrim ai simpi ka mana air kobong tuh hah ayo di kobong tuh bibaqiyati amalihi kana sasana pirang-pirang amalna pada melanana itu si muhrim waman jeung ari jalmi waman jeung ari jalma wal haju tegas nama ari jalmi nu munga haji wal haju tegas nama ari jalmi nu munga haji aladi anu patalepot uka itu aladi nan au kup bi arafah di arafah bi udin ku sabab udur au gori atau salianti itu udur jalma anu ketinggalan wukuf di arafah artosna teu ngalaksanakeun wukuf di arafah sedengkeun al haju al arafah tuh munga haji itu adalah nyata rukun akbarna nyata wukuf di arafah sedengkeun ieu jalma teu wukuf eta mah biudin ku sabab udur au ghairi atawa sabab henteu udur eta mah erek gering atawa memang ngahaja sok sanajan gering atanapi nyaya udur kumaha tahalala maka tahallul teh nyupri halal tahalala maka tahallul itu si alladzi atanapi eman pak tahalala maka tahallul itu alladzi hatman barina wajib bi amali umratin ku pada bulan umrah bi amali umratin ku pada bulan umrah maka gentosan we ku umrah eta wukuf di arafah teh gentosan we ku naon ku umrah kumaha carana payati maka ngadatangkeun atanapi ngalakonan payati maka ngalakonan itu alladzi teh man wal hajut ya man alladzi bitawafin kana tawaf wasain jeung kana sa'i maka pek we langsung tawaf langsung sa'i ilam yakun lamun teu bukti itu si alladzi atanapi man ilam yakun lamun teu bukti itu si alladzi saeta sa'i itu si alladzi itu alladzi ba'da tawafil qudum dina sabada tawaf qudum terus engkewe wa alaihi jeung eta tetep wajib kasih alladzi aya ladi tegas nama ka jalma patalepot hukaitu alladzi patalepot atanapi ketinggalan hukaitu alladzi naon au kupukub al qadau ari ngodoan maka wajib ngodoan pardon dina pada harita pauron dina pada harita wajib langsung dikodoan dina pada harita lu gini can wukuf kaburu kene langsung ini di ka arafah wukuf heula pardon eta paling cicing ngungkul kan wukuf teh teu kudu ayeuna lami ti batasna ti jam 12 siang kan anu asli nama jam 12 siang ayeuna tanggal 8 Zulhijjah sampaikeun wengina sampaikeun subuhna gitu subuh wengina tanggal sabaraha 10 Zulhijjah berarti 17 jam sekitaran 17 jam waktu na wukuf teh pek milih tindinya bade 1 menit bade 2 menit bade 5 menit bade sarokat 2 rakaat pardon eta pardu kana bukti naon nusuku ibadana itu si alladzi naon nusuku ibadana itu alladzi au naflan atawa sunat wa inna ma yajibu jeung pastina wungkul wajib naon alqadau ngodoan fi fawatin dina pirang-pirang perkara nu lepot lam yansha anun tebijil itu fawat an hasrin tina kacegah tina wukuf an hasrin tina kacegah tina wukuf an hasrin tina kacegah tina wukuf pain usiro maka lamun dicegah dibatasi sasa suniji jama wakana jeung bukti lau eta tepikeun itu syahsin naon torikun jalan goirul lati salianti perkara waqatun ibanon hasru nyegah pihadina itu alati lajima maka misti hukaitu si alladzi naon sulukuha ngambahna kana itu alati lamun misalkan teu dibatasi hartosna boleh kita melaksanakan hartosna teu
di gerbang Arafah ada di gerbang teu ayana naon maka wajib diambah jalan neangan jalan ka mana urang nepikeun ka eta Arafah. Wa in alima sok sanajan nyaho si aladi wa in alima sok sanajan nyaho si aladi apa takana lepot sok sanajan pas nepi Arafah teh ayat tentara askar non tidak membolehkan. Pain mata maka lamun maut itu si aladi. Pain mata maka lamun maut si aladi. Kumalamun maut tapi can ngodoan wukuf, can teu ngalaksanakeun wukuf di Arafah, lam yukda maka teu kudu dikodoan itu lam yukda maka teu kudu dikodoan itu wukuf. Lam yukda maka teu dikodoan itu wukuf anhuti itu si syakhsun anhuti itu si syakhsun biasa itu kalau tersoheh teu kudu dikodoan lamun maut. Ngan ayeuna tadi anu ninggalkeun wukuf kan kudu dikodoan nya, nu ninggalkeun wukuf nu teu ngalaksanakeun naon wukuf. Nu teu ngalaksanakeun wukuf teh wajib qada nya, wajib qada tahallul aina ku umrah terus wajib dikodoan oge wajib naon deui wa alaihi jeung eta tetep ka itu si aladi wa alaihi jeung eta tetep ka itu si aladi mal qada isartana ngodoan sama qada isartana ngodoan al hadyu ari hadiah al hadyu ari hadiah wajib oge hadiah naon mencit doma naonnya wayu jadu jeung dipendakan wayu jadu jeung dipendakan fi badi nusaidina sapalina pirang-pirang salinan matan fi badi nusaidina sapalina pirang-pirang salinan matan naon ziyadatun tambahan naon ziyadatun tambahan waya jeung ari itu ziyadah waman eta lapad waman waya jeung itu ziyadah waman eta lapad waman waman taraka ruknan lam yahilla min iramihi hatta ya'tiya bihi waman jeung ari sasaja ma taraka eta ninggalkeun itu man taroka eta ninggalkeun itu man ruknan kana rukun mimma tina perkara ya taqapu ngadago alai kana itu man al hajju haji dan al hajju haji barang siapa yang meninggalkan rukun naon rukun haji naon rukun haji teh tadi kamari naon rukun haji teh kahijina rukun haji teh nyaeta wukuf di Arafah, kaduana tawaf, katiluna sa'i, kalimana tahal. Tah lamun teu dilaksanakeun wukufna teu dilaksanakeun contohna. Atanapi teu tawaf, lam yahilla maka teu halal itu siman. Lam yahilla maka teu halal itu siman min irami tina iramna itu siman ulah wakata halul siman min irami tina iramna itu man hatta ya'tiya dugi ka yen ngalakonan siman atayatia dugi ka yang ngalakonan siman bihi kana itu ruknan walayuj baru jeung teu meunang ditambal naon dalika ruknu eta rukun bidamin kudam dendaan hartosna dendaan teu meunang ditambal ku dendaan kudu dikodoan heulang ke didenda gitu waman jeung ari sasaja ma taroka ninggalkeun itu siman waman jeung ari sasaja mah taroka ninggalkeun itu siman wajiban kana wajib min wajibatil haji tina pirang-pirang kewajiban haji lazima maka mistihu ka itu siman naon adamu dendaan sasaja mah anu ninggalkeun kewajiban haji jadi temu ayeuna naon aya kewajiban haji wajibatul haji teh nomor kahiji naon kamari wajibatul haji tilu hiji ihram timikotna kaduana ngabalang jumrah katuna dicukur tawaf sa'i nya tadinya niatan dicukur kewajiban haji dicukur termasuk kewajiban haji tah ayeuna teu dilaksanakeun misalkan teu ngabalang jumrah atanapi teu dicukur teu tahallul min wajibatil haji tina pirang-pirang kewajiban haji lazima maka misti huka itu siman naon ada mudam dendaan maka wajib membayar naon dendaan
Wasayati jeung tere bakal datang. Wasayati jeung tere bakal datang naon bayanu dami penjelasan dam. Wasayati jeung tere bakal datang naon bayanu dami penjelasan tentang dendaan. Waman jeung ari saja ma waman jeung asi saja ma taroka eta ninggalkeun itu si iman, taroka eta ninggalkeun si iman sunnatan kana sunnah. Sunnatan kana sunnah ieu mah teu ngalaksanakeun kasunahan haji. Naon kasunahan haji? Ayat 7 hiji haji ifrad, 2 maca talbiyah, katilu tawaf kudum, kaopatna mabit di Muzdalifah, kalimana salat sunat tawaf, kagenepna mabit di Mina, katujuhna tawaf wada. Tah teu dilaksanakeun nu neme misalkeun teu mabit di Mina, teu mabit di Muzdalifah min sunanil haji tina pirang-pirang kasunahan haji, maka lam yaljam maka teu misti teu wajib. Lam yaljam teu misti alias teu wajib hu kaitu si man, hu kaitu si man bitarkia ku sabab ninggalkeun itu sunat, bitarkia ku sabab ninggalkeun itu sunat, naon sayun naon-naon, naon sayun naon-naon teu wajib naon? Teu wajib naon gitu ari da eta mah pasunahan. Wal dhahara jeung geus dohir. Wal dhahara jeung geus nampak geus dohir min kalamil matni tina cariosa, min kalamil matni tina kalamatan, min kalamil matni tina carasan ilmatan. Non alfarku perbedaan, non alfarku perbedaan bainar rukni antara rukun wa wajib jeung wajib, wa sunnati jeung sunat. Geus dijelaskeun rukun haji aya 4-nya, kewajiban haji aya 3, sunnah haji aya 7, haram haji aya 10. Paslun ari eta hiji pasal. Paslun ari eta hiji pasal fi anwa'id dimai. Fi anwa'id dimai nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang warnaan pirang-pirang dam. Fi anwa'id dimai nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang warnaan pirang-pirang dam denda. Awajibatin wajib itu dima. Awajibatin wajib itu dima fil ihrami dina ihram. Fil ihrami dina ihram bitarkin ku sabab ninggal, bitarki wajibin ku sabab ninggalkeun kawajiban. Bitarki wajibin ku sabab ninggalkeun kawajiban. Au pak lima romin atau midama paharaman. Aya dendaan ayeuna bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji, jeung ayeuna aya dendaan oge jang jalmi anu ngalak anu nante migawe kana paharaman. Waddimau jeung ari pirang-pirang dam, waddimau jeung ari pirang-pirang dam, awajibatu anu wajib itu dima, awajibatu anu wajib itu dima fil ihram dina ihram. Pilih dina ihram khamsatu asya eta aya 5 pirang-pirang perkara. Khamsatu asya eta aya 5 pirang-pirang perkara. Dendaan anu wajib itu aya 5 perkara. Ahaduha ari nu kahijina tina itu khamsah, ahaduha ari nu kahijina tina itu khamsah. Adamu eta dendaan al wajibun wajib itu dam. Adamu eta dendaan al wajibun wajib itu dam bitarkin nusukin ku sabab ninggalkeun ibadah, bitarki nusukin ku sabab ninggalkeun ibadah. Aya tarki makmurin tegasna maninggalkeun anu diparentah. Aya tarki makmurin tegasna maninggalkeun anu diparentah. Naon bi itu makmur, naon bi itu makmur. Katarkil ihrami ari contona eta tetep sapertos ninggalkeun ihram. Katarkil ihrami ari contona eta tetep sapertos ninggalkeun ihram minami qoti ti miqotna, minami qoti ti miqotna. Teu ihram ti miqotnya. Nah, wahwa jeung ari itu dam, wawa jeung ari itu dam ai hadadamu tegas nama eta tegas nama ieu dendaan. Ai hadadamu tegas nama ieu dendaan ala tartibi eta tetep netepan kana tartib. Ala tartibi eta tetep netepan kana tartib. Wajib putar ari tartib mah urutan berarti. Ulah sagawayah milihna tapi berurutan. Wajibu maka wajib. Wajibu maka wajib awalan dimimitina. Wajibu maka wajib awalan dina mimitina. Bitarkil ma'muri ku sabab ninggalkeun anu diparentah. Bitarkil ma'muri ku sabab ninggalkeun anu diparentah naon bihi tu'al. Naon bihi tu'al. Kalah teu dilaksanakeun misalkeun ayeuna anu diparentahkeun teh. Kewajiban haji teh cara naon henteu ayeuna abalang jumroh. Maka naon satun wajibna teh naon satun doma. Maka wajib ayeuna mencit naon doma. Tujiu anu nyukupkeun itu syat. Tujiu anu nyukupkeun itu syat fil udhiyati dina kurban. Fil udhiyati dina kurban. Nah wajib ayeuna mencit doma anu bisa nyukupkeun kana dina kurban. Ulah anu potong tandukna, ulah anu gering domana kudu anu lintuh. Pailam yajid maka lamun temendakan si jalma.
Pailam yajid maka lamun teu mendakan si jalma ha kana itu syad. Ha kana itu syad. Aslan kala sama sekali, aslan sama sekali, total aslan sama sekali. Teu mangih sama sekali, teu mangih naon doma di ditu teh awajada atawa mendakan itu si jalma wajada atau mendakan si jalma hakana itu syad. Hakana itu syad bidiadatin kusabab tambah ala sama nimisliha karena harga pantarna itu syad ala sama nimisliha karena harga pantarna itu syad. Atawa memang aya doma teh cuman hargana luar biasa leuwih tina harga pantarna. Contohnya biasanya misalkan doma teh 50 real contohnya teh. Ari ieu kalau aya nu ngajual doma teh misalkan 200 real dibat bae atuh henteu ayeuna henteu mencit doma oge pasiamu pamakaritudam siamu asyrati ayamin eta puasa 10 poe maka digantianana lamun eueuh teu mangih doma mah nyaeta cara teu ihram ti mikotna teu init katanim teu init ayeuna ka tanim ka yulam yam ka Dzulhulaifah kabir ali ka Juhfah ka naon anu nama disebutan. Nah maka atanapi teu balang jumroh atanapi teu dicukur maka itu harus ayeuna puasa 10 poe. Di mana praktekna puasa 10 poe teh dibagi dua. Salah satu nu ari 3 poe pil haji eta tetep dina munggah haji. Pil haji eta dina munggah haji 3 poe di Arab dilaksanakeun puasana. Tusanu disunatkeun itu salasa. Qabla yaumi arafah dina sameme poenan arafah. Nu disunatkeun puasana teh memeh poe arafah. Payasumu maka saum jalma sadisadil hijjati dina kaping genep haji wasabi ahu jeung dina kaping 7 haji wasaminahu jeung dina kaping 8 haji tanggal genep tanggal 7 tanggal 8 disunatkeun puasana teh 3 poe cenah. Jadi dendaanana naon lamun teu ngalaksanakeun kewajiban haji. Kewajiban haji teh kan tadi henteu ihram ti mikotna, henteu ayeuna ngabalang jumroh, henteu dicukur. Naon kewajiban eta lamun teu dilaksanakeun maka lamun mung ayeuna mencit doma naon atuh puasa 10 pelaksanaanna kumaha 3 hari di Arab 7 poe na di mana wasiyamu sab'atin jeung puasa 7 poena deui jeung puasa 7 poena deui ida roja di mana-mana balik itu si jalma ila ahli ka kulawargina jalma wawatonihi jeung kalemburna si jalma maka kudu naon ayeuna teh anu 7 poena di mangke di dalika geus nepi di imah ulah di jalan kudu geus nepi di imah kakarek nuluykeun puasa 7 poena deui. Jadi 10 poe teh 3 poe di mana? Puasa 3 poe di Arab, puasa 7 poena di lemur gitu. Lamun ayeuna teu ngalaksanakeun kewajiban haji teh wala yajuju jeung teu meunang naon somuha puasana itu sabah. Naon somuha puasana itu sabah. Puasa nu 7 poe eta teh teu meunang piasna itoriki di tengah jalan. Piasna itoriki dina pertengahan perjalanan teu meunang. Pas ayeuna keur dina pertengahan perjalanan teu meunang ayeuna puasa. Kewe geus nepi di imah. Paina roda maka lamun ngamaksad kumaha lamun ayeuna mah da moal balik di ka imah rek mukim we di ditu bari kuliah misalkan di Arab. Paina roda maka lamun ngamaksad si jalma aliqomata kana mukim bima kata di kota Mekah soma maka puasa si jalma hakana itu sab'ah hakana itu sama pek we atuh arek mukim di Mekah mah tuluykeun we di ditu pek puasana 7 poena deui na kama barina tetap sapertos katerangan
kama barina saperti keterangan fil muharrori tetap itu mah dina kitab muharrar fil muharrori tetap itu mah dina kitab muharrar walau lam yasum jeung lamun teu puasa si jalma walau lam yasum jeung lamun teu puasa si jalma asal satakana 3 poe fil haji dina mun ngahaji lamun si jalma teu puasa 3 poe dina mun ngahaji warojaa jeung kaburu balik si jalma laji mama kamisti oh kai itu si jalma naon saumul asrati puasa 10 poe naon saumul asrati puasa 10 poe maka di lemur wajib puasa 10 poe lamun teu kaburu di ditu misalkeun dina ketika mau ngahaji wa paroko jeung misahkeun si jalma ngan kudu dipisah kudu naon dipisah wa paroko jeung misah si jalma baina salah sati antara tilu wasabati jeung 7 biar bati ayamin ku opat pirang-pirang poe pemudatim kanisairi jeung mungkin jeung mangsa mungkin perjalanan pemudatim kanisairi jeung mangsa atau masa mungkin perjalanan lawatni ka lemur pisahnya ulah langsung ayeuna datang ka lemur langsung puas pisah heula 4 poe kakarek puasa nuli ke 7 poe deui wa ma jeung ari perkara dakaro nyaritakeun hu kana itu mah sa musannif min kauni dami tina kabuktosan damna min kauni dami tina kabuktosan dam dan Ahmad Quri anu caritakeun itu damu tartibin eta dam tartib muafikun eta anu ngakuran anu nyocokan muafikun eta anu ngakuran itu mah anu cocok itu mah 5 kana keterangan firodoti tetep mah dina kitab Raudhatut Thalibin tetep itu mah dina kitab Raudhatut Thalibin wa asliha jeung asalna itu raudhah wa syarhil muadabi jeung syarah kitab muadzab jeung kitab al-majmu syarah muadzab lakinil ladi tatapina ari katerangan fil minhaji tetap itu ala dina kitab al-minhaj tetap itu ala dina kitab al-minhaj tab'an karena mengikuti lil muharrari kana kitab muharrar anawa eta sayaktosna itu damu tartibin eta dam tartib wa ta'dilin jeung perbandingan dam tartib dan daan anu tartib wa ta'dilin jeung perbandingan wajib maka wajib awalan dina mimitina naon satun doma lamun ayeuna boga jang doma nya wajib doma heula nah kewe lamun pain ajija maka lamun apa si jalma an hatina itu syat istaro makamuli si jalma biki matiha kalawan hargana itu syat to aman kana kadaharan lamun misalkan teu mampu meuli doma atuh sarua keneh nya harga ada misalkan ayeuna 10 juta mung ibat teu mampu meuli domana gambaran eueuh domana nah maka ganti wae ku kadaharan harga 10 juta engkena wata sodako jeung sodakoh nyodakohkeun si jalma bihi kana itu to'am pain aja jama kalamun apa si jalma jang muridaran ge bororah aya duitna maka lamun apa jalma sama maka puasa itu si jalma kahaji nage ngilu kana koper contohna sama maka puasa itu si jalma angkulimudin tina saban samud maun yauman kana sapoe amun misalkan totalna teh 700 mud berarti 700 poe tah moal mungkin leuwih ayeuna harga doma sabaraha lamun dimudkeun sabaraha contohna teh kur ayeuna 50 mud berarti 50 poe tah jadi mending kene naon nginjem duit meuli doma muncit di ditu wasani jeung ari nu kaduana adamul wajibu eta adam anu wajib bil halqi kusabab dicukur kan ieu ari dicukur teh
Ayeuna wa tarupuhi jeung enak-enakan itu adalah paharaman haji. Paharaman ihram bil haqi ku sabab dicukur wa tarupuhi jeung enak-enakan. Wa tarupuhi jeung enak-enakan. Ngeuneunahan carana ngeuneunahan teh katibi ari contona eta sapertoskeun di minyak katibi ari contona eta sapertoskeun nganggo minyak. Nganggo minyak seungit. Waduh ni jeung sapertoskeun nganggo minyak rambut. Waduh ni jeung sapertoskeun nganggo minyak naon? Nganggo minyak ramut wal haqi jeung dicukur waladi jeung dicukur imali jami rosiboh kana sakabeh sirah imma jami rosiboh kana sakabeh sirah dicukur teh dibotakan awli salasi sya'ratin atawa kana 3 pirang-pirang rambut aw salasi sya'ratin atawa kana 3 pirang-pirang rambut wa jeung ari itu dam wa jeung ari itu hadadam wa jeung ari itu dam aya hadadam tegas nama ieu dendaan ya ada mutus ya dendaan ala takhiri eta tetep netepan kana pilih-pilih ala takhiri eta netepan kana pilih-pilih jadi pilih-pilih ieu mah dendaanana lamun ngalakukeun ayeuna naon ngalakukeun enak-enakan atau ngalakukeun seseungitan eta nabi dicukur sebelum waktuna wajib maka wajib tah damna teh pilihan ari pilihan mah teu kudu ngurut teu kudu doma heula lamun teu aya doma wajib kana hargana doma sedekah lamun teu aya eta wajib puasa teu kudu kitu tapi bebas milih silakan mau milih yang mana. Nah itu jadi wajib mukhayyar teh ya. Payajibu maka wajib naon imasyatun boh ayeuna ku doma, boh ku hiji doma, imasyatun boh ku hiji doma, tuji anu nyukupkeun itu syat, tuji anu nyukupkeun itu syat, fil udhiyati dina kurban, fil udhiyati dina kurban. Aw saumu salah satu ayamin atau puasa 3 poe pirang-pirang poe, aw saumu salah satu ayamin atau puasa 3 pirang-pirang poe. Awi tasuduku atawa sodako awi tasuduku atawa sodako bisalah sati asuin ku 3 pirang-pirang so bisalah sati asuin ku 3 pirang-pirang so alasit tati masakina setiap 3 so nate alasit tati masakina kagenep pirang-pirang miskin au fuqara atawa jaminu fakir likulin eta tetepikeun saban-saban sahiji likulin eta tetepikeun saban sahiji minhum ti itu sitah setengah berarti nya 3 so teh dibagikeun ka genepan berarti setengah so ewang non minhum ti itu sitah na nisfu soin ari setengah so nisfu soin ati setengah kulak minto amin tina kadaharan ai samud teh 4 ari sasote 4 mudnya yuji anu nyukupkeun itu toam yuji anu nyukupkeun itu am fitrati dina zakat fitrah wasalisu jeung ari nu katiluna jadi misalkeun lamun ieu mah wajib tahyir lamun ropik teh kalah ngalakukeun misalkeun dicukur atanapi seseungit tan ketika ihram maka wajibna teh kewajiban kifaratna teh pilih-pilih sok bade mencit doma mangga bade puasa 3 poe mangga bade ayeuna ek kumaha we milih bebas bade sedekah ku 3 so mangga wasalisu nu ngeunah mah sedekah ku 3 so da murah wasalisu jeung ari anu katiluna adamu eta dendaan al wajibu anu wajib itu jam bil ihsori kusabab kacegah tina wukuf bil ihsori kusabab kacegah tina wukuf teu bisa masuk ke area wukuf misalkeun tahdamna teh paya tahalalu maka tahallul si saha muri mujamanu ihram biniati tahalluli kalawan niat tahallul biayak sida gambaran yen ngamaksad itu si muhrim al khuruja kana keluar minusukihi tina ibadahna haji itu si muhrim tina ibadahna itu si muhrim bil isori kusabab ayeuna dibatasi atawa kacegah teh bil isori kusabab kacegah maka wajib tahallul salajengna di samping eta wayah di jeung kudu mere hadiah itu si muhrim wayah di jeung mere hadiah itu si muhrim ayat bau tegas nama mencit itu si muhrim syatan kana doma haitsu usira dina sakira-kira diringkas atau dicegah sakira-kira dicegah itu si muhrim wayaliku jeung nyukuran itu si muhrim nyukur gundul itu si muhrim sahu kana mastakana itu si muhrim
Rosau kana masta kana itu si murim pada dabi dina sabadana ieu namun cit pada dabi dina sabadana cit lamun teu kaburu wukuf di Arafah ieu dendaanana lamun teu naon cenah teu kaburu wukuf di Arafah dendaanana naon tahallul terus ayeuna hadiah nyaeta mencit doma bari ku di tahallul ai tahallul maksudna tahallul nya cukur ayeuna gundul warabiu jeung ari nu kaopatna warabiu jeung ari nu kaopatna wallahu a'lam ke dilajengkeun lagi nanti duhur mudah-mudahan barokah manfaat al-fatihah.